Ding 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 ding. Dewara Humai. Guys, kumaha di lembur ieu? Keur usum halodo atawa usum hujan? Langsung wae nya ka topikna. Teu kudu loba basa-basi, da lain arek pinjem duit. Persib palengkepan skuadna. Sanggeus we ti Irak, Fran Putros resmi jadi reng-rengan Persib keur tarung di engke liga. Rekrutan anyar ieu ngajadikeun total pemain dengan atawa pemain asing Persib nepi 8 urang. Usum 2025-2026 PT Liga Baru atawa PT Liga Indonesia Baru LIB netepkeun regulasi anyar ngabaekeun klub peserta BRI Superliga ngarekrut nepi 11 urang pemain dengan mung ngan 8 urang nu bisa asup susunan daftar pemain di tiap pertandingan. Ku kituna Persib sebenarnya bisa kene ngadedetkeun 2 urang pemain dengan deui anapun geus minuhan di SP atawa daftar pemain tiap pertandingan. Mung si coach Pangeran Biru Mang Bojan Hondak mumul mangpaatkeun kuota nu aya. Tapi dari teuing ge dieur ngagaji sih can engke loba nu kaspon. Atawa pemain ngora engke teu kaagehan waktu main. Komo di Persib mah loba potensi-potensi muda. Ngaran Putros teh geus lila jadi inceran. Mung negona buntu wae nepi si rencana teh tetulus atawa katunda. Saacan ka Fran Putros Bojan atawa Mang Enjan we nya aya di urang mah sempet ngareret ka Patricio Matricardi bek di Argentina pikeun ngakandelan baris bek nalika jeung Mang Oos atawa Fran Putros can jelas negona. Nah, ayeuna Putros geus gabung. Persib geus jongjon di tiap lini. Lengkepna ieu daftar 8 pemain asing Persib. William Marsilio. Posisi manehna gelandang serang. Kawitna manehna teh teu lembur si Ronaldinho. Musim kamari tampil jeung Arema. Kadua, Luciano Guaicochea. Hese nyebutkeuna lain lagi sarua gelandang serang. Manehna teh mun teu salah aluna si McAllister pemain Liverpool. Apal guys? Nu katilu Bergwijn, gelandang serang nu saacana ngabela Borneo FC. Nu kasohor singer atawa kreatif di lini tengah. Kaopat William Barros, penyerang di Brazil kene. Nu baheula jualan telur gulung. Lain atuh biar aku jualan nu kitu. Maksudna manehna pernah main di Liga Kuwait ngabela Al Pahalil. Kumasik Al Pahahil, Al Pahahil, gitu. Langsung ka nu kalimanya. Nu kalima Patricio Matricardi, bek tengah di Argentina nu saacana tampil di Liga Romania jeung Bosotani. Ieu nu kagenep Julio Cesar. Tadina ngawarung manehna mah. Itu atuh, ini percaya wae geus puguh nu tukang nulis naskahna sok ocon. Julio Cesar saacana manehna main di Liga Thailand jeung Chiang Rai United. Nu katujuh Adam Verzivek, kiper di Wales nu pernah jadi bagian reng-rengan Ipswich Town di Inggris. Tah kitu barudak. 8 Amon dan kue striker Brazil nu pernah main di Visaka FC di Liga Kamboja. Pamungkasna Fran Putros nu geus di awal dibahas. Bek tengah pemain Liga Irak nu usum kamari main ke Port FC di Liga Thailand.
Anapun geus kaesian kabeh, orang jero di klub nyebutkeun si Putros jadi panutup pemain dengan keur musim ieu. Mung ngaranna ge Mengbal. Kayaan bisa gancang robahna. Aya keneh kemungkinan Persib nambah pemain asing nu dibutuhkeun keur nambah musim ieu. Mun dirasa-rasa ku materi pemain usum ieu, Maung Bandung boga kajeroan skuad anu kandal pikeun difavoritkeun jadi juara deui. Keur pemain anyar sing beretah we nya kalayan teu caridra. Omat bawa deui piala. Geus rek dulang layangan heula mumpung halodo. Guys, sing sarehatnya Omat moyan.